kepada Hajah Cucu Munawaroh SPDI yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dilanjut dengan pembacaan sholawat Nabi. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, acara demi acara telah kita ikuti bersama dari pembukaan, sambutan-sambutan dan gema wahyu ilahi. Kita meningkat ke acara inti, yaitu acara Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Hajah A'ah Nurul Mihibah kepada yang terhormat Hajah A'ah Nurul Mihibah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana di barasehan, duka tunduh, duka nungtut sarare, nu ngajawab salamna sorana rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan, manawi keur harudang cobi sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk nakaramba para bahayam na cecempek nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabe. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Eta nu ngamera pinah kabeh dia ya. Muga-muga nu ngawaler salam bari ikhlas sing enggal dinasibkeun ku Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak tiasa arangkat ka Mekah, oyong ka Markah, baroga duit henteu. Khusus kangge para pamuda sareng para duda. Aya duda mana? Moga-moga para pamuda sareng duda nu ngawaler salam sing dinasibkeun ku Allah kenging jodoh anu geulis jiga abdi.
Ibu-ibu nu ngawaler salam barokahna nu gaduh hutang muga-muga sing enggal lunas hutangna. Aya ibu-ibu nu boga hutang paingan tarik amina. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Nitiwanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi tiasa kempelriung para mustami nu jumlahna langkung ti hiji. Sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi di antawis nu hadir pameget sinareng istri, kaum buruh pagawe negeri padagang sareng patani bahkan disumpingan ku ibu hajah oge bapak haji. Hadir para ulama, para kiai, pamuda sinareng pamudi sok sanajan dina ngaji rada kurang patika ciri. Dioyoban ku pemain inti ngaji nu geus teu birek deui iwalti aki-aki jeung nini. Aya nini-nini, aki-aki, parawan, nu nyeri tuur, nu nyeri cangkeng. Disakseni ku langit sinareng bumi dina ieu wengi urang sadaya maksad milari pangarti ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Pangandaran Kecamatan Parigi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi jadi payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Iya robbal. Bu, ibu, araya, daramang, iya bapak-bapana calager, eueuh soraan, ongko cicing panghareupna jaba panglobana, jentulna kaciri ari nyora henteu, disebut cengcelengan da arusik ieu teh. Ece sok beda volume sinyalna nanya ka lalaki jeung ka awewe. Ibu-ibu mah ditarose damang kompak ngajawab alhamdulillah. Giliran bapak-bapak ditanya Kang damang keung. Matak dina pangajian ibu abdi mah mending keneh eueuh lalaki daripada kudu eueuh awewe. Lain berarti gudang garam pria punya selera. Lain pedah lalaki sok resep ka awewe normal boro-boro nu ngora. Dala si abah itu tita tadi ge teu ngicep-ngicep melongkeun abdi. Itu mungkin tanda realita fakta nyata semarak suasana di mana-mana lamun loba awe nu sok indit kana pangajian lolobana awewe nu sok gandeng dina pangajian. Nusok rence deku pakaian, nusok init karena pengajian mingguan lolobana,
nusok init karena pengajian bulanan lolobana awewe nuboga penyakit bulanan nuboga kiridit bulanan ajengan runtag rumah tangga nak kagodaku awewe pejabat dipecat ka olokku awewe nusok manyun tekaup salaki teboga duit nusok panasan ku harta batur nusok alak ili karena pangusi imah batur nusok nganyuk tara bebeja kasalaki tuh matak dina naraka oge lolobana alhamdulillah astagfirullah nakana naraka alhamdulillah naudzubillahi min atawa ieu ibu-ibu urang dukuk mah hoyong ka neraka ece hoyong ka surga hoyong ka neraka ka surga apal henteu jalan keur ka surgana henteu wios di bejaan ku abdi kamana mah ibi jalan ka Jogja kadieu mah Pak RT ka Palih Wetan aya Pak RT kamana mah ece jalan ka surga kadieu mah Allah Abah ka pangajian nurutan ka awas bapak nurutan balik burut siapa sok ya. Mun awewe baru sabelah tah sok bekaskeun ibu bisi setruk kapangat kurang tarik kapangat tuluk tuk ketuk tuk si abah ge meuni pantarikna dia hareup kana teu eling mah nyambung aja da abdi mah teu nitah nyebut jereng ye aja tadi di titah ku abdi nyebut jereng henteu teu badami heula jeung abdi henteu henteu atawa aja mah geus aya maksud ini ti imah ka dieu wayah kieu rek nyebut jereng subhanallah eta si abah meni teu ngicep-ngicep melongkeun abdi bogoh abah ka abdi pamujadina jero dada ngajadikeun panggias rasa pamager jiwa ngajadikeun panguat pondasi pangdedel iman jeung takwa keur sakumna jalma nu kumelendang di alam dunia kalebat urang sadaya nu hadir dina waktos ayeuna bahkan nu hadir jumlahna langkung ti 2 sanajan beda-beda kabisa jeung kaboga nu hadirna diantawisna ibu-ibu bapak-bapak para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat desa disumpingan ku jajaka kalih wanoja di eueuban kududa sinareng randa maksud tujuan urang sadaya teu aya kajaba bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna muga-muga urang sadaya hirup di dunia jadi jalma anu bagja bari takwa sehingga di akhirat sadayana sing jara di ahli surga ya robbal Al-Quran jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan satu acan aosan Al-Quran dipasieup ku aosan ayeuna solawatan bahkan satu acana ku ayana sambutan aosan Al-Quran nu dipasieup ku aosan solawatan dibiskalan dituturkeun hempak merbayaksa babarengan teu aya kajaba kangge urang sadaya harapan sadayana selaku insan putina eta aosan Al-Quran kali solawatan pamugi janten hiji kaberkahan urang sadaya diangken janten umat Nabi nu pinuh ku kasampurnaan sehingga di dunia pinangi jeung kabagjaan mudah-mudahan di akhirat sasarengan disafaatan iya robbal beuki saeutik nu amin rengse aosan Al-Quran dilajengkeun kana acara nu pokok pisan buktosna dakwah keagamaan anu disangkut pautkeun sareng peringatan syukuran pertikahan samalah cek beja ieu pangajian tita tadi geus didagoan jam 10 ngaleuwihan nembe aya penampakan
Ieu pangaosan di lebetanku mubalighah uleman asalna ti Kabupaten Pangandaran. Tinangtu keur urang dieu loba nu encan apal ngaran sabab sim kuring ka dieu na nembean. Yen ieu teh ai Aa putrana Pak Haji Burhan sok sanajan awakna encan ngajangkungan, tapi lamun disidik-sidik ternyata ieu mubalighah ka cida geulis pi. Loba para pamuda jeung duda utamina bujangan anu panasa. Aki-aki seueur nu kaedanan malak Bapak RT kasaingan. Nu mana Pak RT? Nyumput di tukang. Sholawat berkah kasalamatan mugia salamina dicurang limpakeun ka paduka akhir zaman. Buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabiatna dugi ka urang sadaya selaku umatna. Muga-muga urang sadaya nu hadir dina ieu tempat pangaosan ayeuna jaga diaumal jaja diangkeun jantan umatna bari kenging syafaatul udma timantena amin ya robbal. Master of ceremony kahartos henteu paingan oloho wios disundakeun. Ieu teh hartina penertibuan ci mun ceuk budak ngora pangalas calagara pangduum waktu mun kolot sok nyebut protokol wios bari nantung ibu. Ieu teh teu ngareunah korsina tuas. Aya nu ieu ibu ngalelep anu kusim kuring dipihormat hadratul kiram para ajengan para ulama para kiai nu tarapa kia-kia jeung batur salemah cai. Aparatul pemerintah kersana Bapak Kepala Desa manawi aya Bapak Kepala Desana teu aya Bapak RT nu teu era tatalete Bapak RW nu sok rancage daek nyontoan gawe ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia pamuda pamudi remaja remaji remako remati katut rorombeheunana. Wabil khusus kersana sohibul hajat Bapak Casmu beserta ibu beserta keluarga yang berbahagia. Kedua mempelai aya pangantena mana? Oh eta bisi keur eunuk-eunukan dina ranyang. Nya tadina rek didoakeun sing runtuh ranyangna. Iya kedua mempelai subhanallah luar biasa meuni kasep geulis ibu. Ieu ge mustamina di dia bapak-bapana ge meuni kararasep loba nu maririp artis. Ya bapak-bapak na loba nu mirip si Tukul. Ibu-ibu na loba nu mirip si Omas. Ia kedua mempelai nu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru khususna umumna urang sadaya panganten anu geus barari nu geus bararau nu geus bararau bako cap wayang. Mudah-mudahan ieu sadaya nu hadir dina ieu tempat rumah tangga urang utamina ieu panganten kedua mempelai sing rumah tangga nu aya dina sakinah mawaddah warohmah bahagia dunia akhirat. Kena ku paribahasa urang Pilangsari runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh. Nyatu kacai mah jadi baraseuh. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Hapunten margi ieu waktos parantos tabu setengah 12 kurang sajam. Jadi ngaosna ibu abdi mualila urang cukup 5 menit wae nya. Karunya ieu ka panganten aja. Tadi panganten ieu geus nge-SMS ka abdi teh haji cenah ngajina tong lila-lila teuing ieu panganten lalaki ka abdi nge-SMS cetek kunaon lila teuing entong lila da abdi datang nage encan eta ibu panganten ngajawabna singkat make pantun pokna kieu ping ping cak cak ping ping toke papenghulu momotoran hayang gera mecak peuting engke bisi kaburu kotoran. Cicing tong diemprakan da lain Persib ieu teh. Hapunten ibu bapak sadayana luar biasa. Ieu panggung teh meuni gede-gede teuing oco. Ari tadi aya naon ieu teh? Aya dangdut. Oh, abdi kamari ibu ngaos di Kuningan di Ciawi Gebang.
subhanallah Bapak Casmu pangungna teh meuni gede jaba wedel. Abdi naroskeun Bapak kanu hajatna ceng tekang ieu panggung teh meuni gede-gede teuing jaba wedel datara aya mubalig edan. Ari malam kamari aya naon cenah aya artis. Sabaraha mayar artis 200 juta. Meuni mahal ece mayar 200 juta ke artis. Jaba keur artis mah ibu teu aman. Seueur pamuda nu silih kadek parebut parawan ngan teu teurak da teu keuna. Abdi mah umur-umuran ibu jadi mubalik can pernah aya nu mere duit 200 juta. Nya komo daerah dieu mah abdi geges nyaho. Ngan insyaallah da Bapak Casmu mah nu ngonang abdi yakin Bapak Casmu jelema eling ece. Punten Bapak ari Mang Casmu jelema eling sanes. Eling henteu. Tah lamun cek akang cek ece eling hapunten abdi mah nangtukeun eling jeung henteu na Mang Casmu kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Gitu. Mun mere gede berarti eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede ece mah nya teu eling astop. Na teu sopan kan hajat nyebut teu eling ece. Subhanallah ibu bapak hadirin. Iya Bapak Casmu supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam tos aula balangah ngawasna. Rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas kita panjatkan di malam ini terkecuali doa. Naon Bu? Sok atuh ngajawab ieu teh meuni laloyok ieu tos taruang teh acan. Tos dalahar encan. Atos alhamdulillah abdi mah ku Mang Casmu can ditawaran. Tidak ada satu kalimat yang pantas kita panjatkan di malam ini terkecuali doa. Mudah-mudahan ya ibu bapak nu hadir di ieu tempat sadayana wabil khusus panganten baru, wabil khusus dari kedua mempelai keluargana Bapak Casmu beserta bojona. Moga-moga orang sadaya ku Allah dijadikan orang yang menjadi selamat dunia dan akhirat. Moga-moga orang sadaya sing bagja dunia akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bagja dunia bagja akhirat. Amin ya robbal. Bu, ibu, hoyong bagja dunia akhirat. Oyong itu nu palih ditu araya. Subhanallah di dia mah geuningnya nu hadir ngaji teh kompak komplit. Lain jelema wungkul di dia mah nu hadir ngaji teh jurig oge araya hadir. Nya Bapak yakin abdi mah ngan jurig jeung manusia lamun keur ngaji sok beda. Ari jelema mah cicingna dinu caraang, ari jurig mah cicingna dinu poek. Jadi kaciri itu loba jelema caricing dinu poek keur ngaji berarti itu teh ngaranna nyumput, ece lain jurig. Manya aya jurig di karopea. Aya jurig di tariung ece. Itu mah nyumput. Ibu bapak sadayana supaya ayana urang salamat dunia akhirat. Rumah tangga neng bahagia dunia akhirat. Hiji syaratna ibu sing daek ngadua. Kudu daek naon? Jelema nu tara daek ngadua ibu bapak disebutna jelema som. Jelema som bantuan atuh. Ulah kalah molohok tiga cengcelengan. Jelema som berarti tebutuh ku Allah Subhanahu. Dawuhan Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu darratin min kibrin. Haram ibu bapak jalmi untuk masuk surga. Siapa saja orangnya yang di dalam dadanya tertanam rasa sombong, rasa superiority komplit, rasa takabur, sanajan segede kekebul tipung haram untuk masuk surga. Naudzubillahi min. Makana ibu perlu urang ngadua ka Allah. Moga-moga ya ibu-ibu nu hadir di dia sing jadi ibu-ibu anu solihah sadayana. Aminan. Tadi mun arek ge lain ayeuna. Ari ibu-ibu anu solihah teh ibu nu ridho dipangnyanungkeun ku salakina. Ning teu amin. Ridho henteu ibu. Awas ibu sia tong gagabah. Ibu moal bisa ka dieu lamun Allah ridho tinu jadi salaki. Matak lamun salaki hayang nyanung ridhokeun.
Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jawab sing kompak, siap? Jagalah suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, ibu-ibu entong rungsing, mending buka kutang jeng samping, asongken bujur jeng pingping. Mun salaki hayang nyanung, wayahna kudu didukung, teu bisa diemung-emung dan ngora geus melenung. As ibu istri yang solihah, ibu nurido dipangnyandungkeun ku salakina. Paingan dauhan orang Eropa, if you can accept the sixteen don't live in the domain of Allah, decision possible to call up from each domain. The domain outside alleged domain is non-existent. Kaharti henteu. Akur abdi ge henteu. Ieu ge meunang ngapalkeun sakitu-kituna paranti pidato. Lumayan piduiteun bapak. Nya da ari jadi mubalik mak ece kudu sagala bisa. Boro-boro jadi mubalik ece mesing angkat ka Mekah sok cadu ta bahasa urang dieu mah moal laku. Da ari di Mekah mah ngobrol main ayeuna bahasa Arab wae. Rek balanya wae ece ku bahasa Sunda ku bahasa Indonesia teu laku, kudu ku bahasa naon? Arab. Matak saurina keterangan man arafa lagatain kana wa hayata fi hayatain. Jelema nu hafal dua bahasa kaya-kaya hidup di dua negara. Matak ibu minimal sing apal bahasa Inggris, bahasa Cina. Apal ibu bahasa Cina henteu? Apal bahasa Cina na isuk-isuk. Can siang eta bahasa Cina na. Lamun rada beurang carang-cang tihang, tukang digawe cang cinceng, tong liar cincang-cang, huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Lamun mencret tong tuang oseng kangkung. Itu saur Allah ibu jelema rek sombong ka Allah silahkan, jelema rek takabur ka Allah silahkan, tapi cek Allah tong daek cicing di daerah kakawasaan Allah. Ibu diusir ku salaki kadang atoh neangan deui. Bapak diusir ku pamarentah tong bingung, tinggal init ka luar negeri ka Brazil balik langsung ka Burujul, atawa ka Korea balik langsung ka Cikareo. Tapi diusir ku Allah terhadap orang-orang yang sombong. Fal yakhruj min tahtis sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Kalian keluar dari kolong langit dan cari Tuhan selain daripada kami. Aya moal ibu Tuhan selain Allah. Aya moal pak. Matak cicing tong jadi jelema sombong ece. Rasul ge teh nyontohan sombong. Ieu mah ibu kadar boga rice cooker menang nganyuk meuni diomong-omong kata tangga. Komo lamun boga kutang make remote. I aya ece di ditu mah di abdi di Pangandaran kutang nu make remote. Di mana salakina hayang teh tinggal mencet-cet porosot. Ngan kade nini di dia tong meuli kutang make remote bahaya bisa dipencet ku incuna. Tong sombong ece. Ieu mah daek sote init kana pangajian meuni jiga nu nyapang heulana. Sugan teh ece rek kusuk kana pangajian niat karena Allah. Si horeng datang kana pangajian ngadon agul ku dunia. Kadar boga kongkorong sagede ramat terhadap panjang meusan menik mung dikajerokeun diamaikeun keluar baju milaraan ka batur dibikeun henteu. Aya nu kitu aya. Aloh mau dieprakan curiga Aya nu kitu. Awas tong sombong. Rajan sote init kana pangajian sugan teh nyare kusuk kana pangajian niat karena Allah. Si horeng datang kana pangajian peda boga koroncong eta 3 siki meuni unggal menit gagaro teu kaop dinu loba batur. Aya nu kitu. Komplit. Daek sote init kana pangajian meuni daek pangisukna initna. Si horeng eta boga ali 2,5 gram paingan atuh teu kaop papangi jeung batur sok hayang sasalaman. Aya boga motor weuteuh teu ngingetkeun batur boga ceuli diganengkeun kenal potna sok aya nu diganengkeun. Mikir bapak leheung basa lamun motor teh meunang meuli cash dibayar kontan 25 juta model ayeuna Aerox. Kalau bah ieu mah motorna bari butut jaba meunang nganyuk
kenal potna diganengkeun nu puguh mah dunia matak jadi sangsara nyiksa kana diri akang jeung ece motor digas kalah nyiniran anu bogana setor duitna can aya dahar teu mirasa sare teu tibra motor disadakna ece matak nyeri hate kanu bogana pas digas setoran disadakeun remna kiri dit agul jelema ku hutang ece cik eta ece dunia nu kitu akang rek dibawa maot moal jawab rek dibawa maot moal aya di dia nu beunghar maot na mamawa mobil eueuh aya ge nu maot katabrak aya di dia nu beunghar maot mamawa motor eueuh aya ge nu maot ti kusruk tina motor tanda banda taya guna harta tidak ada gunanya jabatan sekalipun jabatan palang hiji palang dua baik urang mah palangkakan we Kang lah mesin jabatan bintang hiji bintang dua kendek urang mah bintang 7 puyeur 16 obat sakit kepala da jabatan dunia nu komo dipake sombong tetap moal dibawa maut apa yang pantas kita bawa mati bukan harta bukan dunia bukan intan emas permata nu bakal dibawa maut ku urang eueuh deui iwati amal jawab sing tarik amal urang lain amal soleh kapan nu mautna oge urang jadi nu dibawa nage amal lamun akang maut mamawa amal soleh giliran soleh maut soleh rek mawa amal saha mikir atuh da soleh oge akur hayang babawaan karunya mang soleh ngegel curug ditanya ku Gusti Allah soleh kunaon ceurik abdi mah Gusti maut teu mawa amal kamana amalna dipaok ku Mang Casmu soleh nyieun deui ti nol aja nu dicanak mah amal awas jangan sesekali kita sombong dengan dunia. Dunia tidak ada guna, semuanya sirna. Jangankan harta benda dunia, jiwa raga kita akan kembali ke asalnya menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Badai ibu maut, cok, barade maut. Jawab atuh ararek maut. Sok atuh ayeuna keneh grahos kadinya. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Enak ente, awas yang menyebut ente rasakan. Ece abdi magaraca musibah ya pengajian ayeuna ya diharapna aki-aki wungkul. Ya Allah, komo nu dia manu pangsisi nama makhluk metik aja. Kunaon disebut makhluk metik berjalan bergigi. Tebeda jika motor mio eueuh gigian tapi maju. Jadi si abah ge ieu ompong tapi norolong. Huntu eueuh leumpang ngeureuyeuh aja. Ieu teh makhluk metik. Sok abah lah ningali abdi anugerah ngan abdi ditinggalikeun ku abah musibah ieu teh bah. Iji ibu sing daek ngadoa ka Gusti. Allah mudah-mudahan ibu urang sadaya nu hadir dina ieu tempat jaga keur urang doa mudah-mudahan nu dipanjatkeun dina waktos ayeuna sing mapat kumpul urang dugi ka surga Allah taala. Amin ya robbal. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali yang satu ini. Ketika bibir pecah, tenggorokan kering, itu mungkin tandanya kurang. Lain ieu teh salah meni loba-loba teuing. Aya susu, aya ente, aya aqua, aya Sprite, aya teh pucuk. Nyangkana teh meureun abdi teh bah marijan ieu teh cok. Gusti teuing ecekeun alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Casmu mere suguh loba kieu sing jadi amal amin. Cek ece ikhlas ka dieu henteu. Ridho tengah rasa keprak-keprak ku opak, tengah rasa keprik-keprik ku kiripik, tengah rasa kadodorong ku amplop,
teu hoyong diburuhan ikhlas karena Allah abdi ge sami ibu jauh-jauh ti Pangandaran da kudu nama abdi teh jadwal malam ayeuna teh ece pangawasan abdi teh di Cikarang di Bekasi geuning kunaon abdi teh init ka Cikarang sanggeus dipikir-pikir ku abdi rek naon ka Cikarang da eueuh nu ngonang lieur henteu boro-boro cek ece cek abdi ge lieur ece mending keneh puguh ka dieu ku Mang Casmu di Onang ece alhamdulillah ngan abdi datang ka dieu yakin ikhlas abdi teu niat rek neangan duit da abdi teu leungit duit ece komo lamun abdi balik hayang di kardusan teu abdi mah teu hayang di kardusan ece ngan ibu teu ngabobohong diri akang teu ngabobohong hate jelema hirup di dunia mah pasti butuh ku dunia ece moal bisa nyamungan ka Bapak Casmu ka dieu lamun teu boga duitna jadi jelema mah pasti salama hirup butuh ku duit leres Bu ibu butuh ku duit jawab perlu duit di mana-mana di dunia ini hanyalah duit yang dicari kesana sini sibuk sekali selalu duit yang dicari duit duit so jawab bekaskeun bisi setruk daripada dinati korong ngagenok celengkeung henteu para pejabat jeung konglomerat ngarurus rakyat butuheun bagus sok sing kompak para pendidik pagawe negeri ngarurus budak hayangeun para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuheun para petani indit ka sawah marangul pacul neangan belut oco ada mau aya duit di sawah mah tuh budak geseuri ngartieun ibu urang hoyong selamat bahagia dunia akhirat kahiji sing daek ngadu nu kadua lamun urang hoyong bahagia dunia akhirat terutama rumah tangga ieu neng sapanganten ieu namina ibu Neng Ayuni panjangna Neng Ayuni Herawati leres eta panjangna setuju henteu ibu punten abdi maka Bapak Casmu teu setuju lamun Ayuni panjangna Herawati aduli teuing lah amplop mah geus dirapet ieu rek nyarekan oge kunaon pangna abdi teu setuju Ayuni panjangna Herawati sabab lamun cek orang ilmiah mah ieu teh sangat tidak proporsional mun cek ajengan cek kiai temuk tadol hal seandainya Ayuni panjangna Herawati naon atuh panjangna Ayuni mah Ayuni eta panjangna Herawati mah lain panjangna eta mah nama lengkapna aduh Bapak Casmu rek ngambek teh tulus Neng Ayuni Herawati nu kadua lamun rumah tangga hayang bahagia mi HP sing kuat iman naon cenah Bu sing kuat ari bagja teh kieu Bapak Ibu Neng Ayu lamun cek bahasa urang dieu mah boga pakaian weuteuh dahar seubeuh bantuan dahar Ibu tos dalahar encan ari urang dia daharna sok jagong atawa beas jagong beas sangu aduh si abah meni molotot ha sangu lain beas ngan peda eta sangu nu di dahar ku urang asalna tadina tina piring maknya dahar atau nyomotan remeh tina beas tina piring osok euca jeung akang dalahar dina piring ulah nu alus mah dahar mah dina kursi dina samak ulah sok dahar dina piring kade mah nya bujur rek nyong celokna luhureun piring nya ece ngan makanan pokok teh beda-beda Bu di urang sangu sote da urang Maluku mah makanan pokokna sanes sangu tapi naon sagu beda henteu angkat deui ka Madura ece
Makanan pokok di Madura lain sangu, lain sagu. Makanan pokok di Madura manaon? Jagong. Ari Japati manuk, Japati malain jagong, oco. Japati jagong. Da jagong matalah halaliber, oco. Japati mah manuk. Tuh beda. Di Madura mah makanan pokokna jagong, di Maluku mah sagu, ari urang manaon? Jelemak, urang malain sangu, oco. Nah itu geus ngaku sangu, kongkorongok, ari nu kitu naon? Sora eta mah. Mana hayamna? Eta mah sora, ngan sorana sora naon? Sora abdi, oco. Astagfirullahaladzim. Kapan abdi nu kongkorongok nage? Nah teu sopan kamu balik nyebut hayam, oco. Maknya aya hayam ditiung. Hayam mah tara digamis-gamis acan, oco. Os ibu ngaran Bagja, boga pakaian weteuh, dahar seubeuh imah, pamajikan carang reuneuh, kolor teu weleh baseuh, sabab unggal peuting ngeureuyeuh. Eta Bagja. Sabalikna tina Bagja sangsara. Ari sangsara hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirak balideg, irung mepeg, celik budeg, lengkah gejed, awak geyebed, mata rusep, celik mepeg. Ditambah ku anak geringan, nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge. Ripuh. Maka ibu iman singku, yuk we gera bapak tina ayat anu tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Eta teh ibu kadituna ayat pi imaneun tina sebagian tanda wahdaniyatna Allah, bahwa Allah parantos nyiptakeun ti diri aranjeun sadaya ka diri aranjeun sadaya sapasang sapa bantuan ece sapasang sapa, malah secara universal manusia sepasang teh lain suami istri wungkul, luhur sapasang jeung, kaler sapasang jeung, wetan sapasang jeung, berang sapasang jeung. Ngan nu dimaksud sapasang di dieu nyaeta suami istri, naon sababna min anfusikum. Jadi atuh kasep ieu nu ditikah saha namina pamegetna? Jang Irwansyah, artis ieu teh nya. Jadi atuh kasep Jang Irwansyah nikah gaduh tujuan anu pokok Bapak, litas kuno untuk mencetak supaya rumah tangga tenang. Lamun seg bapak nikah ka bojo, Jang Irwansyah nikah ka Neng Ayu, niat hanya untuk melampiaskan seksual, nikahna cek abdi tong selang kawin bapak jablay di Panganaran sesa tsunami loba keneh. Aya di dia jablay. Apal ibu jablay? Jerkut. Apal jerkut? 15.000 toto jer dina jukut. Nikah Jang Irwansyah gaduh tujuan anu pokok supaya mencetak rumah tangga tenang. Naon modalna ibu bapak supaya rumah tangga tenang? Modalna dina ayat anu jelas katungtungna, wa ja'ala bainakum mawaddataw warahmah. Hiji mawaddah, nu kadua waroh. Hiji naon Pak? Dua apal henteu mawadah eusina? Mawadah eusina 5. 1 C. Ieu sontong ngange eko, basna ageungan. Hiji C. 2 I 3 N 4 T 5 A. Hijikeun jadi, jawab jadi cinta. Apakah ibu bapak dulu pernah mengalami bercinta? Jawab dong. Pernah. Apakah sekarang cinta itu masih ada? Wadul. Bohong ieu si abah nu ngajawabna.
lamun si abah nyebut masih kene ayat cinta wadul ucu. Naon sababna cinta mah Jang Irwan Neng Ayu taralila. Sabulan 2 bulan anyar kawin cinta masih ada. Baheula ece jeung salaki anyar kawin maduh meni mesra. Kemana-mana selalu bersama, panggilan ge manja. Deket mengesan salakina meni gaya cek salakina teh. Di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetak. Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu mengapa darahku mengalir. Mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada eneng di sini. Aa ingin, aduh, lempang pagegeye usum hujan gedeblug labuh meni cacadelan pamajikan. Aa embis, gebis oge meni embis. Cek salakina teh angun angun angun. Bangun oge meni angun, meni mararanja, dicocok reungit pamajikan, kaciri ku salaki plok dipangagebugeun. Aa riot ieu oskadon, aa leuleus ire kado ulang tahun mamah. Kana motor muntang tipe pereket ngagejelig gue meueusan, yayang sakit ya, aduh. Ari rumah tangga geus kolot kieu numpak motor dicarekan ku salaki. Tong milu berat. Maksakeun numpak motor ece eta pamajikan muntang kana cangkeng salaki, usalakina dicarekan tong kana cangkeng eungap atuh kudu kana naon bapa muntangna ka tukang kana behel. Pamajikan sina muntang kana behel si horeng behelna teh tas dilocotan ku salakina can diterapkeun deui. Pas eta ek muntang pamajikan kosewat gedebut nang karak bengkang. Coba ece lain di tulungan ku salaki nu aya kalah dicarekan puas ya pangaruh tenurut cek aing tadi sia tong milu karasa labuh nyeri untung cungcurungan sia teu peupeus lain ditulungan ece anyar kawin mah subhanallah ece meleman pertama ece bareto jeung salaki wantun pasea henteu boro-boro pasea hitut gitu wani sok ece bageula anyar kawin meleman pertama hayang hitut hareupeun salaki teu wani. Api-api ini ke kamar mandi pas di lawang pantok kalepasan pret. Cek salakina teh yayang entut ya enggak. Nah ari geus rumah tangga kieu oce teu hayang ge meni dihajakeun. Salakina tas ngadahar kulub huy di dapur brot. Pamajikanana di kamar pret. Anakna di tengah imah wek. Aduh kompetisi pagede-gede hitut oce. Subhanallah. Anyar kawin mah gerang ece meni mesra panggilan ge manja duh. Anyar kawin mah aa. Manggil ka salaki teh papap. Ari ayeuna ece manggil ka salaki naon? Bapak sia. Naon ece ka salaki nu alus atuh? Ayah, naon deui? Bebep. Bebep golo ari suku jebrag. Cicing ece nu babap bebep nu papa piayang manula lencop ari nu roromeheun mah abah we ece mun kitu pagawe negeri di Sarapatu pantes papa piayang ai tukang kasawah mah ece geus we abah ece abdi ge boga tatangga ece meni sok kabita teh unggal poe abdi sok ngintip tina janela nya salakina tukang ka kantor pamajikanana geulis boga mobilna 2 Fortuner jeung Honda Jazz. Unga rek init ka sakola, rek init ka kantor teh menisok narosna teh manja. Papap bade ka mana? Bade ngantor yayang. Aduh, naik Fortuner pantes ece. Caroge na naros deui ka bojona ari yayang bade ka mana? Bade balanja pap naik Honda Jazz. Giliran tatangga hiji deui Mang Juhadi jeung Beedoh. Pagawean unggal poe ngalaan jengkol ari panggilan papap yayang. Atuh gehger sadesa Mang Juhadi bade angkat ditaros ku Beedoh bade ka mana papap ngala jengkol yang ari yayang bade ka mana ngaramet pap eta boga budak segede kitu gerek sakola meuni gaul make dah papap dah mamam oco ka Beedoh dah mamam ka Mang Juhadi dah papap boga lancek ngaranna sidiran
atuh rek sekolah teh dah papap dah mamam dah diran subhanallah cinta masih ada sabulan dua bulan anyar kawin cinta masih kene ada subhanallah sok ayeuna tingali Neng Ayu jengjang Irwansa da masih kene anyar kawin panganten kene masih kene aya bogoh mata wani melontarkan kata sumpah baheula ge aku berani bersumpah cintaku seabadi mungkin aku rela sehidup semati demi wadul podol sero lah anger salaki paeh mah ceurik ngang kaung sieun teu payu deui cinta anyar kawin aya kumaha cinta hoyong abadi tong salah niat bapak lamun cinta ka pamajikan niat cinta ka salaki jangan niat cinta karena harta jangan niat cinta karena rupa nu paling abadi mahabbatan lillah niatan cinta karena da ayeuna si abah tuh boga pamajikan ayeuna geus peot kitu mah da boro-boro cinta tuh geus peot susu ge geus nampuyak jiga ceplok dibawa nyangkere ge bahe dibawa ngarengkol keplok dibawa dongko jiga salendro kapan si abah ge kamari malam jumaah ngobeng hese teu kapanggih cenah sugan teh susu pamajikan leungit ari pek teh nyumput nahanapeun kelek panasaran ku si abah dikenyot kalah nyelapit huntu keun bae abah hitung-hitung ada harbaso urat we bah keun da susu eta mah dijamin berlaku untuk semua umur budak nyot aki-aki ngagenyel kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam tidak mudah berkarat nu kitu teh abah merekna lain susu Indomil nu kitu mah merekna susu cap tepung sabab lamun dibenyeng ka gigir tepung jeung cangkeng dibenyeng ka luhur jiga bonu tong agabah komo lamun malam jumaah sia tah nyusuan salaki ngamulyakeun salaki saur dina katerangan teruskeun ka ajengan eta teh akur jeung maehan Yahudi 70 tong gagabah matak engke mun salaki malam jumaah geus barang pentak ngalangkungan bahasa isarah si ngarti ieu mah salaki geus dedehem di kamar ti jam 8 menit ngarti-ngarti si mah tepikeun ka eueuh soraan eta salaki balas ku dedehem pamajikan anak jongjone ngoprek remote gerak nonton sinetron lila-lila meureun pusing pamajikan nyampeurkeun ka kamar ganeng bapak dedehem wae ari mamah kalah nyarekan mama nut ngarti ka dia gawat ieu teh malam jumaah urang maehan Yahudi di mana bapak Yahudina kapan eta dina calana subhanallah jam 8 menang 70 jam 1 salakna nyaring deui mama cenah nyaring aya naon bapak tunuh keneh mamah mah bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui jam 1 menang 70 jam 2 70 jam 3 70 tepikeun ka subuh menang 7.000 ari salat subuh kaberangan atuh kanyahoan ku hayam cek hayam teh betot torojol teh entog cek entog teh raos subhanallah cinta yang abadi mahabbatan lillah cinta karena Allah kumaha cinta na ayeuna neng ayu lamun geus leungit maka aya modal anu kadua supaya ayeuna rumah tangga sakinah nyaeta warohmah adalah kasih sayang salaki nyaah ka pamajikan nyaah ka pang edan-edana salaki nu teu nyaah ka ibu capek jadi pamajikan henteu sok jawab capek jadi awewe henteu capek awewe capek lalaki capek awewe gerakang tingali akang mah usum macul init ka sawah lohor geus istirahat tapi nu jadi pamajikan beurang peuting nya beurang nyamel ti peuting disambel pamajikan mah beurang nutu ti peuting ditutu tuh gerak boga anak leutik keneh gogoda teh sok aya keur ngariung dahar jeung salaki enak ngahuap porocot budak teh modal salaki mah amek-amekan lain ngurus tai budak mamah ta budak modal gowat pamajikan maribut nu katuhu ngeupul kejo nu kenca ngeupul tai rek ngahuapkeun kejo rek ngalungkeun tai rusuh kejo dialungkeun tai diwawalkeun enak-enak
brakulem gerak tengah peting koceak budak cerik deui salaki amek deui mama budak nyaring beuh cenajang ka dieu nyusu ieu sabelah jangan cengan sia eta sabelah deui kenjang bapa sia atuh mani paribut ece hulu susu nu sabelah dikenyotan ku anakna nu sabelah dicawelan ku bapakna tapi ka hulu susu teh offset ari kutang dina dada ari hulu susu dina tongong ece keun da ece eta teh demi kanyaah kanu jadi pamajikan demi kanyaah kanu jadi salaki jeung nu jadi anak insya Allah lamun rumah tangga geus modalna aya saling pikanyaah yakin rumah tangga bakal sakit nah sare sanajan jeung aki-aki ngeunah tumaninah bakal timpulna tumpak nini ngeunah insya Allah ieu jang ayu Neng Ayu jang ayeuna Irwansah sok rumah tangga niatan supaya tenang modalna adalah cinta dan kasih sayang subhanallah luar biasa Ayu Hernawati saya pisan ieu ngaranna ibu mamahna ibu saya teh caruk bojona bapak Casmu Ibu Aisyah jadi ieu teh aya kabawa tina ngaran indung jeung bapak soalna mah da sok kitu ece gaul ngaran budak teh pedal nu alus mah ari ngaran budak teh ibu bawana tina Al-Qur'an Asmaul Husna Abdul Manan Abdul Razak Abdul Fatah kudu kitu alusna mah sabab naon ayu hasina ismuhu dengan nama arti alus aya artian budak bakal jadi budak soleh tamatak ibu hayang boga budak soleh bere ngaran anu hade ulah jiga kolot baheula mere ngaran budak teh padu para raya Casmu eta teh eueuh tina basa Arabna ece sok neangan ece dina Al-Qur'an moal aya Casmu ece sok nu saya mah ece tina Al-Qur'an Asep Muplihin Acep Muhtadin ece nya ngan ulah ari Asep Murtadin mah di abdi ge aya ngaran budak awewe bisa ngaran budak tina Al-Qur'an saha ngaranna euy Saetoniah cenah bedul budak di ngaranan setan atuh pas geus gedena teh jadi jabai ayeuna mah gaul ece sarah nerapkeun ngaran budak teh lahir bulan Februari di ngaranan Febri lahir bulan Maret di ngaranan Meri lahir bulan April di ngaranan Apriliani sing alus ece mere ngaran budak teh kabawa tina ngaran indung jeung bapana mangga Irfan indungna Irni bapana Topan anakna jadi Irfan kumaha lamun bapana Abbas indungna anakna jadi Baskom wa asnu leuwih goreng bapak ngaranna Tata indungna Ai anakna teh jadi oh geus saya ieu mah Ayu Ernawati Jang Irwansah mudah-mudahan dengan nama yang baik artinya bagus mudah-mudahan menjadi rumah tangga wasilahna anu sakinah mawadah warohmah amin ya robbal terakhir ibu ayeuna urang hoyong bagja dunia akhirat rumah tangga bahagia yuk tingkatkan iman jeung takwa urang ka Gusti Allah kumaha ningkatkeun imana takwa na berat Allah Rahman Rahim cinta kasih sayang masihan petunjuk ka urang adalah Al-Qur'an sok baca ku urang Al-Qur'anna osok dibaca tara Al-Qur'an bi osok maca Qur'an sok dihartikeun sok budak sina bisa maca Quran ece papatahan aya nama dages modern aya ikro jadi mapatahan budak teh babari aya nama beda jeung urang baheula ku kolot di papatahan Quran teh ngahejah baheula mah be jabar ba kitu baheula mah nya pe jabar pa sin JRC ya jabar ya bapa sia kitu KPS ku dal PS du ali PSU sin jabar sa he jabar ha kudu usaha baheula mah kitu mapatahan budak teh aya nama modern aya ikro aya nama ababa atata bitati babari aya nama pasilahna lamun dibaca ku urang bari istiqomah mineng ece maca Al-Qur'anna insyaallah jaga di akhirat di alam kubur bakal nyaangan ka urang ya robbal ibu dikubur poek henteu tuh geuning nyaho nu geus ngalaman di kubur mah si abah gene mal poek berarti teh si abah teh nu keur hirup kadua kalina jadi yakin ieu si abah nu nemal poek teh ririwa ieu teh ceuk da abdi mah teu apal duka poek duka henteu ngan kulantaran si itu mah geuning apaleun poek berarti geus ngalaman di kubur geus ngalaman maut nu moekan dosa urang nu nyaangan amal urang ngan urang yakin ece di kubur bakal poek lamun teu boga amal sabab urang cicing sorangan dina jero taneuh luhureun taneuh tukangeun taneuh hanapeun taneuh gigireun oge
taneuh. Sing ingat ibu bapak urang baheula asalna ku Allah diciptakeun tina naon Bu? Tina taneuh. Jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah. Ece engke mah urang teh balik teh. Astagfirullahaladzim. Kapan ece nage hirup keneh? Jaba boga imah gede, geuning balik kalah rek ngaliang kawas rinyuh ece. Engke mah balik teh ka imah. Astagfirullahaladzim. Lain geus lah beki peuting beki error kieu geus teu nyararamung ece lah. Hese ngajeng pasien mah kieu. Ibu orang balik ke imah yuk tingkatkan iman takwa kalau dengan modal satu kalimah thayyibah tetap tanamkan akidah orang sadaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tekaros ibu bapak gening parantos sajam setengah ibu abdi nyarios sakitu nu kapihaturlah kirang langkung dapunten ka sadayana cicing ece teng waka nyengkatkeun bujur sabab ieu pangajian can ditamat ku pungkasna can dipungkasku macakeun doa. Insyaallah engke aya doa ku kersana kasepuhan ti payun ti abdi pangiten ngadoana urang singkat we engke ku doa ki parat majelis mudah-mudahan ieu pangaosan age manfaat sinareng barokahna karunya ieu ka panganten urang doakeun ece mudah-mudahan ieu Neng Ayu sing janten istri anu solihah jang ayeuna Irwan Sahna sing janten caroge anu soleh tahade Neng Ayunya istri anu solihah ridho kana naon bae pamere tinu jadi salaki sanajan saeutik ibu ridho ku caroge dibere duit 1000 sapoe mahi moal 10.000 atuh satauneun mahi moal mahi beulikeun kana kalender ece sok teuneun dina meja makan piraku salaki datang ti sawah rek ngadahar Agustus. Gampang ke salaki datang ti sawah nyai hayang susu gawat tinyuh Januari nyai hayang udud gerelengkeun Februari nyai hayang sayur leob salaki adunya mataun wa khairu mata'i dunya almar'atu sholihah dunia teh perhiasan seindah-indahnya perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Urang doakeun pengorbanan Bapak Casmu beserta ibu beserta keluarga nu dikorbankan lewat ieu peringatan syukuran pertikahan putrana mudah-mudahan jadi catatan nilai ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala barokahna di dunia mudah-mudahan Bapak Casmu beserta keluarga sing penak sareng kabahagiaan mudah-mudahan di akhirat sing tepang sareng ganjaran amin ya robbal alamin. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an aminan. Tadi mun arek lain ayeuna buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos sholawatan. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi wayahna utamina kanggo Bapak Casmu sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungannya. Tapi tadi cek Bapak Casmu cenah hapunten Bu Haji moal dibahanan anggap we cenah abdi baraya. Cek abdi teh hapunten baca Bapak Casmu keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar we cek teh. Buah kaliki meserna di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina segala karupi kalepatan mudah-mudahan urang sadaya tepang di lain kesempatan mun ayeuna urang tepang tiasa kumpul di dunia moga-moga kumpul urang sing tamat dugi ka surga Allah taala amin ya robbal alamin. Mangga ibu bapak urang tutup ku doa ki parat majelis sasarengan sadayana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kahade bapak geuning eta kursi rek runtuh. Ibu bapak hadirin rahimakumullah sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten ka sadayana doakeun ibu bapak abdi ti dieu bade ngabujeng ka Bandara Soekarno Hatta kalesan abdi enjing tabu 8 bade terbang ka Malaysia. Bade naon ka Malaysia ibu bade ngahadiran acara hajatan sunatan si Upin jeung si Ipin. Itu dah ajengan bohong ge kurang dia mah dipercaya we nya ibu. Hapunten kasadayana hadanallah wa iyyakum ajmain cipeujeuh jalan Cieurik malikupat di abonan pepeujeuh pami marulih ulah ngupat ka awonan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.